Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah ngan mun aya nu ngajak di perumahan, di masjid, di musola, di sekitar urang ulah milu bid'ah. Kok bid'ah sih kiai ngabejakeun jelema-jelema nu khusus lah nu salatna urang mah ulah geus ngeunaheun ku urang mah di ulah salat ngeunaheun besok maksa bisa henteu tungtung nama lain katangkal eta teh panyakit entahan nya mengondang panyakit ulah geus usul aja jelema khusus ulah urang kecuali anu mampu nya geus nyaho eta mah nyanggakeun sadaya-daya ngan urang mah tetep ulah milu besi aya ajakan-ajakan ti masjid ti lembur mana ti perumahan mana musa ulah milu jeung eta jelema dage salat teh sorangan bae teu kudu teh mah ahli ikhlas nu salatna geung teh aya doana Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya azizul zallat li izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'u khalqika ya musinu ya mujammilu ya mufassilu ya munimu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma bisayyidil hasan wa akhi wa abihi wajudud dan terus selanjutnya nyana maka pemikiran ikhlas jang kabehan geus nyana bae nu salat bawa urang mah tarima beres geus kadituna mere kadu bae ka nyana waduh disogok keneh bae burung geus ulah jadat aya geuna naon mental lain jang nyana jang umat kabehan upaya saralamat dan lain sebagainya dengan tanda nah engke tanda nyana nyieun salalim teh salamun nu aya dina Al-Qur'anul Karim salamun qaulan min rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun salamun ala ilyasin salamun hiya hatta matla'il fajr salamun bima sabartu fa ni'ma uqbadar salalim disebutna dijieun disesuaikeun jeung rebo eta tahun eta nah make azimah geus ditulis di piring atawa di kertas balang-balangkeun caina ka sumur ka mamana memehna naon nginum cai eta heula disebut tolak bala. Nah, tolak bala baheula mah tolak bala teh di samping cai make dupi teh dijieun tina daun awi juruna engke aya 5 atawa 4 disebut dupi bisa anta wali baheula mah ngaranna dupi al-balad disingkat dupi jadi lain kupat tapi ngaranna dupi nah ulah gede-gede sok bade kieu bae ngadaharna eta moal nyeri beuteung mun ngadahareun segede lantaran ngaran nyeun dupi mah hese nyeun kupat bae kupat make sayur biasa nu ngeunah endogan saeuti gitu bisa eta wali mah digaranna dupi masyaallah mundek nginumna urang lamun bisa Allahumma kshif anna wasif annal balaa wal waba wa ta'un wal fitan wal mihan wal humum wal gumum wal kurub wal ahzan wasyadaid wasyarrul a'da ma la yakshifu bismillahirrahmanirrahim oh cenah kiai panjang amat eta doana bismillah bae emang sia mah teu bicus jeung embung sia banggeus geus didoaan ku kiaina nah eta mah tinggal urang nginumna bismillahirrahmanirrahim keur nginumna ulah napas mun keur nginum urang misalna nginum ye aju napas ulah naon sebabna sebab saliru jeung kebo dia age nu keur nginum napas mah kebo jadi lamun urang nginum aju napas eta teh kebo dongkol berarti ya gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah rebo isuk ngaranna rebo kasan mun aya nu nyieun di tiap-tiap lembur ulah waka ngadaharna naon jeung ulah waka berangkat ka mamana diawali ku nginum eta heula etalah hasil menang ti ahlil kasfi wa tamkin para ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala cenah ieu teu percaya masalah itu percaya
Nges datang ke mana kepercayaan orang-orang makin dekat ke Allah, makin dekat, makin percaya gerage. Deket rasa hayang deket ke Allah, ka ieu, ka guru ieu, ka guru. Keke karasana lain deui, guru ieu mah asana jangan jauhan ka Allah. Guru ieu mah bener ada ngadeketkeun, guru ieu mah lain deui. Hiji-hijina guru kumaha hatena. Sebab di jero hate eta adalah ilmu teh lamun bersih dituangkeunna bersih sakumaha cai nu aya di botol lamun bersih cai herang ngurucurna herang di jero botol ternyata ieu teh aya kopian dikulucurkeun aya kopi ieu teh aya teh dikucurkeun aya tehan ternyata di jerona aya racunan jadi racun ilmu ge sarua ilmu na akur bae ngan ieu kacampuran apa henteu ketika dikaluarkeun turulung waduh ieu mah bau kredit ilmu ieu karasa ku urang aya kredit asana ieu karasa ku muridna karasa diturukeun deui ka set weh aya bendera konengan karasa tak urang nu ngadengekeun ge waduh ieu ilmu campur bendera koneng ieu ilmu aya karasa kajen gugu wage antara nu bening murni jeung nu aya muatan eta bakal karasa percis botol anu dicicikeun kumaha caina di jero bakal kadeure urang wani nginumna ketika treh dituruhkeun wih herang amat ieu mah malah kadenge zam-zam perebut urang lak nginah luar biasa ketika kadeuleuh urang heuy aya racunan tama budak embung urang dipaksa ge embung iyalah ilmu nu dituruhkeun melalui lisan nu aya di jero hate kumaha kacampuran di jero hate ketika kacampuran ku bendera koneng karasa aya konengan dak karasa aya kreditanan tama karasa ka aing ge asana nyulusup ke jero hate emang urang akur jeung aing dan lain-lain sebagainya tuh itulah ilmu eta adalah cai nu mantak urang sok ngabahasakeun panyiramkeun coba lembur ieu kan bahasana kitu siraman siraman mah cai begitu disiram orang racun aduh barang datang kiai eta urang lembur dieu kurang karacunan kabeh kunaon tuh racun bendera koneng gitu mah salah ngondang Masya Allah nu di ditu waduh karacunan bendera hejo di ditu nu di ditu sarua ieu hese tah hayang nu murni jasa supaya tararis tatangkalan jararadi nyembrung Masya Allah mentak panyiramkeun si hade beta beusi racunan nah jadi rebo isuk rebo wekasan ulah waka ka mamana ulah waka ngadarna naon nginum cai salalim geula di ugar lembur nyararieun kiai-kiaina silahkeun terus ka embergeun terus pikeunnan ka masyarakat sak gelasna 5.000 wah aya racunan ieu kajian kumaha ge ieu kiai aya racunan ieu lamun aya make kos kituan ulah diinum geus bae diinum racun ya racun ikhlas itulah wa tasbutul qasama jeung teteper sumpahan hartina laksanakeun persumpahan fil qatli dina soal pembunuhan bimahalil lausin nu aya dina tempat laos artina di hiji tempat anu aya laos naon laos laos teh wa huwa qarinatun lisidqil mudai hiji tanda untuk menguatkan yakni qarina pikeun ngabenerkeun mudai kan kieu lamun aya seseorang terbunuh kemudian kanyawan pembunuhna gampang tinggal di tangan bae tah teangan lompat ka mana ge teangan gampang polisi neangan melacakna mudah nah kuari mah terjadilah pembunuhan ieu teu kanyawan saha nu ngabunuhna tah eta kan kudu diteangan kanyawanana ieu di mana terjadina
ternyata terjadi nate ieu teh mungkin bae di lapangan, mungkin bae di pengkolan, mungkin bae di kampung, mungkin bae di gedung, mungkin bae di jalan cai, mungkin di jalan kereta. Eta kan aya tanda-tanda celidik melalui korena. Saha ieu terbunuh bakar. Urang mana ieu bakar? Urang Cikupa. Ieu pembunuhanana di mana ieu terjadina? Ternyata terjadina di Balaraja. Bakarna urang Cikupa terjadi di Balaraja. Maka selidik heula ku polisi. Pembunuhna kan teu kajauhan. Aya naon antara Cikupa jeung Balaraja terhadap Bakar? Selidik apa punya teman henteu di Balaraja. Saenggeusna boga batur apa boga musuh henteu di Balaraja. Tuh kan, apa boga nyana teh kitu perusahaan henteu di Balaraja. Apakah manehanana boga kabogoh anyar henteu di Balaraja. Eta kah selidik eta laos garana tah. Mulai. Ayo coba selidik. Barang diselidik kanyahoan ternyata orang zae, orang bakar teh ya boga musuh urang Balaraja. Beuki mengarah. Ya Allah, ieu di kitab geus dijelaskeun percis kos polisi bae mah. Nu batak ieu mah urang bisa jadi boga ilmu jiwa kabeh. Ieu ilmu kejiwaan ngaranna. Nah, bakar terjadi pembunuhan dibakar orang Cikupa terjadi di Balaraja. Ternyata emang Ki Bakar teh boga musuh orang Balaraja. Khalid ngaranna. Coba. Ki Khalid aya di Balaraja. Ternyata beuki mengarah. Tanyakeun ka babaturan Khalid, telah berapa lama Khalid menghilang? Komo lamun kieu mah. Kemarin mah Pak ada, tapi hari ini enggak ada. Geus mulai mengarah. Laos ngaran. Masya Allah. Ida tangka kos kitu tah dibejakeun. Matak carita teu kanyahoan eueuh ti dituna lantaran di kitab dia geus dipuat. Nu matak urang teh melalui korena nyaho si A bogoheun ka aing kajen kumaha. Si B teu bogoheun ka aing melalui korena. Urang kan keur leumpang aya awewe dijauh keneh nyana geus mencerong we kan ka urang. Ajunya mere senyum, senyum mematikan. Insya Allah luar biasa. Senyum racun ya kajian gue. Datang ke orang ka imah teh ngauleung bae, aduh aing mabok senyum budak. Eta tanda berarti perempuan itu udah enggak jauh. Bogoheun ka aing. Bebeja urang ka babaturan si anu bogoheun. Dah sia sok pede. Atuh aing nyebutkeun bogoh teh aya tanda-tanda. Emang kumaha kitu tanda-tanda? Ti jauh kene nyana neuleukeun. Aju, neuleukeun aju senyum. Katipu sia cek babatur. Emang nyana mah eueuh sia geus senyum bae. Oh, emang kitu. Atuh sia mah katipu. Dasar Haji Pendi teh nyaho naon. Orenganan tah mah kudu dibawa ka grogol. Tuh, giliran nu edan diajak senyum ku nyana. Nah, ieu mah teu waras ieu mah waras. Ternyata benernya sakali deh coba sakali deh liwat ka dinya malah bangunnya nate ya mapag bong mengarah jasa tamah mengarah geus tamah geus ulah asa-asa deui geus kajen kuku mage bogoh 150% leuwih 50 tamah persen ge wah urang liwat begitu liwat nyana tata dina neuleuh ka urang tungkul saenggeus tungkul ngabalieun ulah waka ditanya eta ngabalieur bermakna eta maknana makna teu bogoh eta isuk urang liwat deui geus dukangan ti heula bae katilu kali ku urang ditanya neng sedang apa geus coba maning bawa ka Cisoka bae geus puter tasbih kajian kukumaha geus Cisoka teh bagianan eta mah kajian kukumaha ge make ini roa itu ada asaroko kaba eta garana korena tanda ieu keur carita soal trisno ieu mah ieu soal leup-leupan ieu eta kan lain nah ieu geus sarua polisi lebih jeli laos gara istilah fikih nah terjadi di Balaraja tanyakeun geus aya horeng boga musuh nah
nanyakeun saha musuhnya na Khalid aya kamari mah leuwih mengarah tanyakeun ku ari ka pamajikanna ibu istrinya Khalid ya iya Pak Khalidnya kemana nggak ada Pak udah lama dia mah katanya kemarin juga sebentar Pak terus kemana lagi kali ini bagaimana sih Khalid kerjanya apa Pak dia mah Pak lah nggak karu-karuan Pak enggak ini kerja sehari-harinya apa nggak tahu saya juga kadang-kadang bawa motor ke sini terus motornya nggak ada udah banyak yang nyariin ke suami saya mah katanya pemalingan motor katanya lu ngomong yang bener atuh jangan pemalingan atuh kalau Melayu mah dia suka curi motor iya lupa saya namanya juga orang Belaraja Pak lah maaf Pak iya tuh kalau sudah tuh lu ngomong atau bapaknya kan mengajakin ngomong bahasa Indonesia aja atau saya juga ikutin bapak ganteng deh ya aju bae cak polisi nomor HP berapa lain ka Khalid mengkol goblok tak polisi iya cak polisi teh sambil menyelam minum air lah tolol polisi di akhir zaman mah goblok masalah can selesai jeung masalah deui kan eta aduh eta mah di ditu di Lampung. Nah, ieu kan geus mengarah ya berarti kejahatanana ieu geus aya mengarah ya. Oh, berarti suami ibu banyak yang cari katanya pencuri motor kata orang, saya tidak tahu. Sebab udah beberapa hari ini ada yang kesini nanyain suami saya katanya hilang motor katanya sama suami saya. Terus suami ibu kalau ditangkap udah sebodoh lah mau dimatiin juga nggak apa-apa. Emang kenapa? Nggak bener suami saya mah. Nah, geus mulai tah. Istri dah baik geus ngomong kos gitu. Jol bae anaknya ini siapa? Ini anak Pak Khalid. Bapak di mana? Bapak saya mah biar ku galedeg aja, Pak. Geus mengarah ya, itu bener berarti. Tinggal diteangan kan Khalid. Teangan heula ieu. Nah, ieu ketika Khalid tertangkap, nah, ieu perlu persumpahan. Iyalah karena saksi teu aya, pelakuna diperkirakeun ieu aya zon-zon, aya sangka-sangka kuat lantaran hiji antara Bakar jeung Khalid aya pesetruan, dua dari teman-temannya, ketiga dari istri, opat tina anak. Nah, ieu kajen kuku mah ge perlu sumpah nu kos kitu mah watas butul qasam. Waduh, mantap. Geus teu kudu sarakola polisi ngaji ieu be jadi. Jadi ieu polisi. Ngan henteu boga balok urang. Ya berelah ku urang balok kalapa lah di dieu. Tes betul kosama tetaplah urusan persumpahan fil qatli di dalam soal pembunuhan bimahali laosin yakni wa huwa qarinatun lisidqil mudai laos eta adalah hiji korena pikeun ngabenerkeun mudai bi anu wujida qatilun bimailatin secara kapanggih ki Bakar anu terbunuh di hiji tempat di Belaraja misalna au qaryatin sagiratin liadai atau di kampung nu leutik nu aya permusuhan terhadap Ki Bakar maka didinya kudu diteangan. Nah engke terjadilah berjalanlah dengan persumpahan. Masya Allah. Ataparraqan hujamun atawa Ki Bakar terbunuhna ieu teu kanyahoan lantaran ieu aya hiji sumur kemudian sumur tersebut teh caina diperebutkeun ku batur jelema ti mana-mana datang perebut ternyata Ki Bakar paeh di dinya tah jelema paberencai kabeh atawa merebutkeun hiji perkara model di Baitullah lah di Baitullah kabeh ge hayang kanyium ngecup Hajar Aswad kemudian jelema loba di dinya teh wah perebut berat terjadilah Ki Bakar pae di kerumunan orang banyak nu perebut Hajar Aswad. Ieu kan perlu diketahui saha pelaku pembunuhanana jelema kan loba jasa di dinya. Nah ieu taparraqo anhu jamun tetap diselidik saha pelaku pembunuhan. Apakah memang akibatina perdesakan? Apakah memang aya unsur-unsur anu memang kesengajaan? Eta kudu dikanyahokeun menurut agama. Masya Allah. Wah raja saya.
di urang mai sumur mah eueuh nu perebut, kemudian Baitullah ge eueuh aya ge perebut karcis film. Lantaran filmna ieu film rame terbatas, muatna ngan saukur 300, sedengkeun jelema nu endeuк teh 1000 perebut karcis bloon eta jelema. Tah eta teh kos kitu tah aju berdesak-desakan di loket pae. Ieu perlu apakah aya unsur-unsur kesengajaan pembunuhan? Ieu kudu dikanyahokeun laos ngaranna selidik siapa yang meninggal di kerumunan orang banyak. Nah, atau terjadi model demo, besar-besaran, pakai air gas, geus kitu caritana di kerumunan orang banyak aya nu pae. Ta eta pembunuhan di kerumunan orang banyak, apakah memang akibat daripada kerumunan terdesak-desakan atau memang nyana aya anu ngahaja ngabunuh nyana? Ieu kudu kanyahoan. Masya Allah, sejauh etalah Islam untuk mengabaikan tentang kejahatan-kejahatan jeung bakal kajahoan bae ka jeung kumaha ge. Di Indonesia sanggeus kanyahoan. Nah, si A pelakuna urang teu daya teu upaya, si B pelakuna teu daya teu upaya. Lantaran naon? Lantaran seperti dikondisikeun. Babari jasa ngondisikeun pembunuhan. Hendak dibunuh dengan begitu saya gampang baik di Indonesia. Contoh, jelema terlalu sangar jasa maka diuntitlah oleh negara melalui polisi, melalui ABRI, bunuh dia. Babari jasa eta teh soal-soal ngabunuh nu kos kitu, komo bugot-bugot mah. Ieu mengkhawatirkan di negara. Jadi pengacau negara. Cara ngabunuhna gampang jasa. Tambah geus aya di kantong. Geus aya di kantong babar jasa, nyana naik motor. Tembak, geus kabur. Atuh nu nembak nage polisi. Kadang-kadang ti Mabes, kadang-kadang ti ABRI dan lain sebagainya. Geus terkondisi gampang jasa. Seperti jelema mengendarai mobil, tapi ternyata di kaca. Hebatnya saya peluru nembus kaca, tendang ieu. Saha nu boga peluru model kos kieu jeung sehebat amat keur mengendarai kendaraan di tol tapi bisa tertembak begitu. Lamun lain terlatih kan moal bisa. Lamun terlatih berarti teu jauh ti polisi jeung ABRI. Tiga moal selesai tama urusanna emang endek dirapihan tama endek dibeakeun tama kos kitu. Terjadi seperti eta sering, tapi tanggung jawab di akhirat tetep bae. Tetep bae. Nah iya seperti kos gitu ngaranna laos. Tah eta teh terlacak sabenerna mah babari. Gampang tamanu kos kitu mah. Urusan dunia gampang, tapi di akhirat tetap kudu aya pertanggungjawaban. Masya Allah. Atau bugot, jelema anu nentang terhadap pemerintah, bugot ngaranna. Tergantung ke pemerintahanana. Pemerintah teh ieu teh pemerintahan Islam apa pemerintahan lain. Ketika pemerintahan Islam jeung pemerintahan lain Islam beda bugotna. Ulah sabugot-bugot da urang lamun maca di koran, di majalah dan informasi televisi bugot anu nentang pemerintah bugot baik. Dan bagaimana ieu urang lamun nentang ka bugot tentang ke pemerintah urang dilawan. Ieu kumaha hukumna? Tergantung kumaha nagarana jeung naon nu keur dilaksanakeun ku negara eta. Wah, jadi panjang acak-acakan. Mantap ngaji dong. Geus aya kabeh. Di kitab teh geus aya kabeh eueuh nu kaliwat setik-etik acan. Andai kata negara Islam berbentuk khalifah atau naon bae, tapi negara Al-Qur'an bugot ieu perlu dihabiskan. Ketika negara lain negara Islam, negara ieu negara demokrasi, berarti salah satu rakyat ieu nentang nate ieu karena aspirasina. Karena dari rakyat untuk rakyat, lah bohong. Ieu mah keur carita baheulanan. Dari rakyat untuk rakyat. Naon deui? Oleh rakyat, itu bohong. Nah, kuari ditentang, temenang dibunuh. Urang lamun ngabunuh nyana lain syahid. Urang lamun merangan nyana, urang terbunuh henteu syahid. Biasa bae. Naon sebab paneta penentang ge kapan lain agama. Eta mah bentuk negara, negarana negara juri kapan. Mantak sih gade. Ieu bugot bae, tapi bugotna lain bentuk Islam, lain Al-Qur'an nu diperjuangkeunana. Mantak ulama KBG tak baik sabarodo sama kos gitu mah hese ngahukumanana
dilawanan ku urang ditentang ku urang kabunuh henteu syahid. Naon sebab bentuk nagarana don mata pakai perhitungan kiai mah maca kitab adu demo tungtung kan ieu demo ieu ngondisikeun pemerintah ieu ti rakyat diadukeun kemudian ieu organisasi Islam ieu organisasi diadukeun ieu lah nu perlu dipikir ku urang masalahna lamun terbunuh engke terjadi da kumaha apakah ieu teh menang ganjaran syahid atawa said ieu kan cilaka urang tah di Islam geus diatur sedemikian rupa rapi nu tinggalin saya tiga can kata terjadi pembunuhan ge terlacak kajen kumaha ge sekalipun ieu mayit geus dikubur buka kembali atawa dicoba terus dilacak-lacak moal datang ka teu panggih kajen kumaha ge sebab naon rakyatna per desana per RT-na kaitung KTP-na aya kemudian diselidiki ku urang si korban ieu jeung kembur ieu kumaha si korban jeung seseorang kumaha si korban boga hubungan dagang boga hubungan politik boga hubungan budaya si korban boga hubungan cinta si korban boga hubungan naon bakal kalacak kajeun ku kumaha ge ieu lah laos ngaran eueuh anu terlacak kajeun ku kumaha ge nah ieu lah bi anujida qatilun bi bahilatin nah kapanggi ieu nu terbunuh korban di hiji daerah au qaryatin saghirah li adaihi atawa di kampung letik anu manehanana boga beberapa musuh di dinya atawa perrokoan hujamun atawa tadi padesak-desak kemudian terbunuhnya pamerencai jelema ieu ge perlu diketahui nu mantak lamun ti organisasi mah gampang cokot kepala organisasi mah ieu terjadi pembunuhan adilinya coba boga rencana dan selanjutnya atau henteu kumaha geus aik ti nagara mah geus gampang jasa tah mah cetu jasa seperti terjadi Bustomi naon karang Serang teh Cecep Bustomi moal kapanggih pembunuhna kajen kumaha ge si cetu eta lantaran nyana eukeur mengendarai kok hebat amat tepat sasaran dan lain sebagainya geus ulah dimasalahkeun berarti eta mah urusanna negara geus nyawa nya da kitab kajian kumaha ge sehebat eta jeung setepat eta urang naik mobil atuh ieu mobil lagi mobil kacana teh teu peupeus acan bahkan geus anti peluru ge geus bisa bae nu kos kitu mah anti peluru teh jang rakyat jang nya nama teh nembus bae pokos tank baja teh geus teu bisa ditembak tapi ngalawan Iran mah tank baja tembak Iran teh nyeterun paraeh kabeh nu jerona ge ge atuh nu mantak Israel kaget ge stop heula ieu tank baja aing barareak jeung jelema-jelemana pan tank baja mah amfibi ka laut bisa di darat bisa ditembak moal teurak dibom moal nanaon tapi ieu mah kena tembakan teh entah urung teh naon ngan di jero pararanas maraeh kabeh ge atuh kumaha tank baja teu leumpang nu itu teu leumpang cek Israel ke lagi cek Amerika nanti dulu selidik heula ternyata aya bom daletik jasa sagede kieu peluruna beri di deuleu di dijana Husein waduh ya si Husein jadinya Iran mah pan ngaranna beda-beda banyak Hasan Husein Ali Hamzah eueuh Pendi eueuh waduh lamun toko ektasi mah aya Haji Supendi wah tah iya Iran lain lalagan stop cek Amerika nanti dulu kok bisa begini nih berarti jitu jasa tan lain lalagan muntak wa fauqa kulli dzi alim dil saluhureun nu pinter aya nu pinter deui Amerika geus ongkang-ongkang tank baja aing saha nu mampu tembak ku Iran des nyetrung kabeh pae sampai kuari can kedeteksi Iran kumaha eta memproduksina batak ditangtangan sini ayo perang sini cek Iran Masya Allah teh urang kos kitu teh pan Masya Allah lain lalagan pesawat ditampa awak hese dikendalikeunana lantaran ketika ditembak ke urang jang naon kan saukur kapalna doang tetapi Iran mah hebat jasa eta tembak kena sasaran balik ka ditu ngajegur di ditu mengendalikan make remote Masya Allah
haju remote nah HP di bebek. Ya Allah ya Rabbi. Jadi BlackBerry teh lain pakai bobogohan, pakai perang. Mantap kaji pengen boga 5 ge BlackBerry na. Yang kibodoli, masya Allah. Eta horenganan nya nama jang Trisnoan. Iran hebat jasa. Lain lalagaan tuh. Eta ngan ekte di expose lantaran setiap nu memalukan. Ieu keur carita kadeteksi bae kajeun kumaha ge. Wayahoan bae geus aya kabeh di kitabna kajeun kumaha ge. Kos sahebat eta teu peupeus teu naon bolong saeutik korban terjadi. Sehingga nu teu jauh mah kok hebat amat saha ieu pelakuna penjahatna luar biasa. Atuh lain penjahat mah jadi negara. Kos gitulah seperti eta bakal kanyahoan be. Laos garana bi anujida qatilun fi bahillah au qaryatin saghira li adai au tafarraqa an hujamun. Di kerumunan orang banyak. Misalnya main bola, halo Inggris biasana. Dah, aya nu pae tilu obat. Apakah memang nyana karena desakan? Apakah memang aya unsur kesengajaan? Perlu dikenyahoan. Gus gitulah laos garana. Walau taqobala wallahu alam. Lamun urang nyaritakeun jin-jin setan-setan nu aya di arurang keneh ieu hambalaya dikematan setan teh ku urang teh jadi anak buah setan sakumaha kahayang setan diturutkeun ku urang teh jadi anak buah setanlah jadi kepalana seri setan seri juri seri jin dipermainkeun ku aing sia sakali nya nu lurus 2 kali ka ditu ngaco gitulah. Tiba heula setan hayang menguasai urang. Tiba heula jin hayang menguasai urang. Ketika urang digiring kabeh di mahsyar, datanglah ka mauqif malaikat menyeru titahan Allah. Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Wahai perkumpulan jin, setan, curi. Caricing setan. Qadis taksartum minal insi biigwa. Maneh geus pohara pisan waktu di dunia. Bergaul jeung manusia nyasarkan manusia loba manusia anu dijieunkeun anak buah ku maneh wahai jin wahai setan jore maneh baheula keur di dunia ngarusak tatanan kemanusiaan berubah suarana berubah akhlakna berubah tingkahna berubah syariatna sehingga lain nuturkeun syariat Kangjeng Nabi Muhammad nuturkeun syariah. Nah, sia kuari bakal diadili. Tidinya manusia anu nuturkeun setan teh. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Cak dukun-dukun teh cak jelema nu nuturkeun baheula ka setan teh nu pernah ka Gunung Kawi teh pernah ka Cirebon teh pernah ka Daeng teh Jawa Tengah dan lain sebagainya di dieu Gunung Karangna dan Banten sekitarna Sukabumi na terus ka Pangandaranna unggal sisi laut mah loba bae kanu kararitu. Nah iya dukun termasuk anu sok kadukun anu ngancak dan lain sebagainya anu tadi diceritakan etalah pecinta para setan para jin ngomongnya nanti dihareupeun malaikat Rabbana he pangeran abdi sadaya deuh istamta'a ba'duna bi ba'din kami teh ngalep senang sebahagian kami ka sebahagian di kami sebahagian golongan manusia osok ngalep senang ka bahagian jin kitu keneh jin ge da sok senangeun ke kami ngaku nyana dirinya ikrar lantaran deuk diadili intafal insu bitazinil jinni lahum asyahawat aya anu ku sahawatna bae ku setan jeung ku jin teh diharu-biru ditipu mulai ku ari setan ngajakan ke jelema boga duit hei sia
fasilitas aya di sia mobil sia aya siana keur sehat haju siapan ngora keneh duit sia loba babari kan sia mah di pamarentah tikan nyokotan bae korupsi eta teh kapenang panitah aing cak setan atuh deuk naon deui ku ari mah tuh deuleu ku sia hotel sia teh kapan dagang limbah babari dagang limbah mah kapan meuli 1000 sakilo dijual 100.000 batur eueuh nu nyahoeun geus tenang tah urusanna jeung aing ngan ku ari pan duit aya di sia gagah aya di sia malah sia teh kan boga jabatan lurah-lurah bae mah geus tuh hotel nu di imah mah bosen di imah mah tah hotel sia hayang nu jangkung gede aya hayang nu hidung leteng aya ayo sia di Indonesia teh setiap aya kedutaan aya perwakilanana sia hayang Amerika aya sia hayang Inggris aya sia hayang Belanda aya sia hayang Jepang aya sia hayang India aya sia hayang urang mana hayang Malaysia aya hayang Thailand aya komo urang Brebes mah ambal aya Subang Karawang tah mah teu kudu ka hotel tah mah tah di dinya ge kawasan ambal aya tuh bener pan kanyahoan atuh pan malam baru sempak ambal aya di dinya ditanya aya merek kan pan di bordil merekna ge Subang Karawang Cianjur tuh nu numpakanana Bojong Cikupa terus mana di Ketos Putat Pasar Kemis nu eueuh Cilongok doang koreng mucikarina Cilongok mah sial Masya Allah iya dia diling kaya istamta ba'duna bi ba'd kami teh ngalep manfaat jadi dukun kami teh terus dimanfaatkeun ku kami setan sehingga kami teh nuturkeun petunjuk setan cek setan kieu ku kami dituturkeun jas setan ge sarua bae kadang-kadang nyana ge mentak petunjuk ka kaula akhirna silih berarti ieulah istamta ba'duna bi ba'd tuh sing hade aya di melalui syahwat teh tadi teh ka pelimbah ka pamarentah sing gelincir ku ari mah geus urang mun nyaritakeun pamarentah boro-boro nu dihandapna nu di luhurna bae ge kapan nu geus ditangkep geus jelas nu keur diadili ge nu endek mengarah diadili eta kakarak sababaraha sosok sedangkeun di satukangeun eta ge loba keneh komo meureunanan di pusat mah tinggal nyaho dikanyahokeun apa henteuna doang nu kurang di bagus-bagus ternyata diadili komo meureunan nu geus kadeuleu eta geus hese nyaritakeun kos kitulah setan deureus ka pamarentah mah mah digoda ku setan ge deureus pelimbah mah jeung pengusaha emang bergelimang dunia ieu mah kiai ditumpakan ku setan cak setan teh atuh gagah ente aya dihormat geus ilmu aya meta atuh ku ari mah sok make atas nama dakwah manta kunaon neangan dunia masalah engke ge ari geus yen pasantren majelis salim dan lain sebagainya mobil mah eta engke kakarak ibadah nu bener ku ari mah meta juri teh nguntungkeun numpakan kiai ayo sih orang sok cicingin ulah sok cicingin saya jadi kiai ki ngamagahan ngaji ambil jurumnya sorok haju cicing bae kos kieu sia jadi wali henteu jadi solih henteu atuh geus nyieun proposal jalurah ge ngabantuan ieu ulah hese-hese lah ulah sok apik-apik atuh jadi kiai mah jang ora keneh kajeun nu apik sia mah ulah bagian nu apik nah ayo jeung aing tuwauhan si anu ke sagedeng deui ku aing dibawakeun ka dieu calon DPR orok-orok teh nu jadi DPR nu negara kajeun tah mah urusan negara mah rusak bae penting mah sia mah beli mobil jadian imah majelis salim posong eta kitu bae sih ulah hese-hese geus kere ku kabatur ge sia dikiaikeun ku ari kakara ustad doang isu mah kiai ke lamun geus boga majelis bisa disebut buya sia setan aya we nu ngariung tetangga lantaran tetangga deuk hajat nyana ngarep-ngarep diondang prak teu tolol tetangga teu nyahoeun aing kiai goblok aing teu diondang tolol cak setan tolol goblok pan sia kiaina masa kiai teu diondang masa batur menang berkat esian teu nu pantes ge sia kiaina cak setan telu
kiai geus lu goblok. Ieu dongeng setan ieu siapan cara di setan kabeh pan. Ieu kos kitu tah masyaallah karim. Ieu horeng Al-Qur'an. Qala awliya'uhum minal insi cek anu selaras akur sapagodos jeung setan anu sabundelan jeung setan nyana bisa jadi anak buah setan manusia ngomong di hareupeun Gusti Allah engke Rabbana istamta ba'duna bi ba'd setan geus dasarkeun ka kami dukun geus ngararaku kabeh jurig-jurigna araya didinya setan jeung jinna termasuk kiai-kiai anu tadina kagodaku setan ge ieu ngomongna Rabbana istamta ba'duna bi ba'd setan bungaheun jasa lamun urang teh daek jadi anak buahnya na ketika urang ngemat aya bahasa ngemat setan ngemat jin ketika dikemat jin aya aju jin nuduhkeun meulis ya teh tah atu-atu kuarima alat-alatna naon di antara alat-alatna tah meuli apel jin aya bahasana jeruk jin kadituna anggur jin kadituna ayo segala jin petakeun Gusti tak aya engke paranti nu ngematna segede kieu na ge mahal teteh naon eta teh lamun dibeuleum khusus ka ambeku jin mahal teteh sacuel kieu bae teh segede hulu garetan api eta korek api eta teh bisa 500.000 matak ngemat jin teh mahal anu jitu tah seugeut ku urang aja dararatang we lain nu kitu aing mah jin ku sia mah teu butuh kurang jitu sia mah kakasia ka dieu datang ka lain eta nu jambringan datang iya ya daun di ditu cenah tuh aya merah delima gabang merah delima mah dek didatangkeun ku aing kuari cepat beuli heula tuh aing tuh hayang naon apel jin ya aya tah kurang anggur jin dah ulah sakitu 5 kilo jangan naon tuh boga anak icupan aduh Gusti Allah aduh cabut dah aya nu muriang naon ngemak gede ya tah coba tuh tarik gara dina ceulina ge kaluar ge naon cule lain tarik dina tarang mah ya pakuletik tarik dina ceulina heran ora gede pas di beuteung mah gede jasa waduh eta mah pakuna paku ieu teh anu di luhur paranti kuda-kuda teh naon ngaranna jalosi gede jasa teh mah tuh loba kan cak jin teh loba jadi sukuna engeuy kan itu ieu mah buatan manusia lain ti Gusti Allah bejakeun kitu bahasa aja lo mana belajar mana teu kudu dibejakeun ieu mah lamun di Ciruan teh datang ditimpa mah liwat tatangga tuh eta lah nyana goreng ka tatangga teu puguh teu karu ieu nu nyihirna jurig teh ieu yang ke diadili ge bakalna istamta ba'duna bi ba'd wa balawna ajalana alladzi ajalta lana abdi kuari mah geus datang kana waktu nu didatangkeun ku Gusti kabiyane kuari poe kiamat ungkapan Rabbana istamta ba'duna teh ieu teh ungkapan tahassur manehna ngarasa kecewa ngarasa kaduhung ngarasa rugi nutur-nutur setan nutur-nutur jurig nutur-nutur jin kitu kene jin ge baheula mah keur di dunia kuarinya na huhaha engke mah begitu deuleu neraka tetep bae ciut jin ge sarua bae ya embung ka neraka mah panas ieulah bentuk bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd tahassur ieu teh ngarasa sedih ngarasa hina kecewa nutur-nutur jin teh padahal mah aya kiai nu nerangkeun padahal mah aya ustad nu nerangkeun kurang kumaha di pengajian si ade muriang memuriang bae mun deuk ka dokter ge lempengkeun nu nyageurkeun mah tetep lain dokter tetep Gusti Allah kunaon atuh ka dukun panca kiai datang ka dukun mah 40 poe teu ditarima salatna bae ge tah enggeus dibejahan kan ku kiai teh tah ieulah nyana nyarita kitu di hareupeun Allah lantaran nyana ngarasa kecewa anu luar biasa wah ungkapan manusia ibimiti dukun-dukun jeung nunuturkeun kana dukun nu meuli tuyul dan lain sebagainya anu ka Gunung Kawi
anu kadugalanana wah macem-macem ngaku ke di harapan Gusti Allah dengan bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana allazi ajaltalana tinggal cak Gusti Allah ai geus ngakumaha atuh malaikat geura omongkeun annaru maswaakum tuh neraka kitu tempatna geus nu geus ngararaku jin jeung manusia-manusana hei geura giringkeun ka neraka jahanam annaru maswaakum ya Allah ya Rabbi anu kuari boga tuyul anu ka gunung kawin nyegik ngababi anu ngaoray anu ngamonyet jeung macem-macem eta kaluar tina aturan syara atawa anu tatambak ka juri ka jin ka setan ka dukun nah atawa anu make bahasa suka daerah jin teh make ser-seran nu boga di jeung macem-macem paranti ngagedag jelema ya asal geus mereket bae ge ayo geura undang jin teh ketikeun suku tilu kali walah napas bahasana kieu bae jin belang jin anu teu belang datang gitu ayo sia ya ketiga deh datang enggak bentukna anu ngabentuk jin anu ngabentuk maung enak tuh bosok serang oh jinna kurang ngarti lain diserang endahan kaserang ka ditu aduh el besar itu udah orang dah secara lahiriah ge bakal anu dikitukeun dong guling jelema anu kan kaukur di kunapas dong ulah kencang teh besi keluar kaca pepat cirit eta urusan jin ke eleh nama ku hikmat mah ngadu bae jeung hikmat tapi engke ku karamah moal kuateun ku karamah sakumaha teu kuatna ngahareupan mukjizat ngana tuh moal di murah-murah karomah mah ai lain usumna mah atuh moal ke lamun geus nyaan perang sabilillah kakarak kiwari basa bodoh deuk di kumaha-kumaha ge tapi engke ketika aya perintah ti Gusti Allah nungguan perintah ti Gusti Allah kakar mukjizat digunakeun ketika darurat karomah sarua bae lamun lain hasil karomah Indonesia wallahu a'lam merdeka pancana kunaon tuh teu mengakui atuh padahal mah Jawa Timur Jawa Tengah dan sekitarna geus jelas di barisan depan adalah kiai nu berkaromah dongeng kiai nu diseret naga atuh ambalaya kuari makin dihilangkan supaya kiai ulah kahareup teuing geus ieu bae politikus nu dangkal nu dikahareupeun teh lenyapkeun di sejarah bahkan loba kiai anu di sejarahna dikomuniskeun di PKI-keun oh masalah kage karasa ieu karusakan anu moal teh ka kiai-kiai deui bae jadi kumaha urang lamun nyaritakeun segala Teku Umar nyaritakeun Imam Bonjol nyaritakeun Ki Tutut Nyadin nyaritakeun urang di Tangerang nyaritakeun Jawa Tengah nyaritakeun Ki Mustofa di Sere di Tasikmalaya nyaritakeun di ditu di Jawa Timur Jawa Tengah barisan depan kiai ketika merdeka lain artina kiai bae di satu kangen eta ge loba bahkan Nasrani ge marilu tapi di barisan depan saha masyaallah urang mun nyaritakeun tah datangna ka dieu di paraehan jelema sababaraha jenderal teh mun kurang didongengkeun naon masalahna jeung kumaha masalahna ya Allah ya Rabbi oh dan lain sebagainya ieu Indonesia nu diseret nu di kiai ieu nu nuturkeun jin-jin nya kuari wah ambalaya balik deui ja kiaina ge kagoda ku setan atuh geus lamun kagoda ku setan kiaina atuh masyarakatna mah jadi setan kiai mah kagoda ku setan masyarakatna jadi setan kuari tuh ieu ke begitu diadili annaru maswaakum sabaraha taun di neraka khalidina fiha oh tungtungan terus bae bohongannya nama tuh percaya dengan dunia lain dagang lain bisnis endahan ka Gunung Kawi ngabedol khalidina fiha di neraka ngamonyet aya bahasa kieu daripada mararat maning hese sakarat blon-blon teh si jelema
neraka khalidina fiha jeung jin-jinna jeung setan-setan. Masya Allah, nungkap pocong. Aya pandangan duit pocong, maka pocong. Nunga orai, nunga buaya, toyol. Neraka di nerakana khalidina fiha. Anu kabawa ku sawat. Jelema teh nuturkeun sawatna. Sawat ditumpakan ku setan, toelan jelema, mabok, zina, korupsi, maling, ngabono. Annaru maswakum, nerakalah tempatna. Namun nyana ngegelincir kafir, khalidina fiha. Lamun henteu kafir mah ngan nyana teh maksiat. Mun ditanya siapa pangeran? Allah. Ai Nabi, Nabi Muhammad. Siapa sok salat? Apa ti lo? Lebaran doang. Boga samping anyar nang pamere. Iya, tah iya. Illa ma Allah. Kecuali ma jelma anu dikersakeun ku Gusti Allah minal auqatil lati yukhrajuna fiha, engke bakal dikaluarkeun ti neraka. Berbagai keterangan aya anu dikaluarkeun ti neraka teh maksudna dek dipindahkeun ka neraka lain. Pindahkeun ti neraka jahanam di ka neraka jahimkeun lantaran dauhan Allah summa inna marji'uhum la ilal jahim. Leuwih dahsyat ke bakal. Illa masyaallah itu khalidina di neraka eta tapi dipindahkeun ka neraka nu leuwih dahsyat. Nu leuwih parah. Aya deui nu dikaluarkeun teh ieu mah deuk dibere nginum lantaran dahaga jasa di neraka teh. Ieu mah jelema anu di duniana iman mah iman ka Gusti Allah ka Kangjeng Rasulullah tapi mabok bae, tapi zina bae, tapi korupsi bae, tapi maling bae. Nah ieu engke di narakana tetep dikaluarkeun illa masyaallah. Ngan dikaluarkeun manehna lisur bil hamim lantaran dahaga deuk dibere nginumna cai hamim. Ai hamim teh keringet-keringet jelema anu zina dikumpulkeun ketika jelema nu tadi dikanarakakeun dikaluarkeun dibere nginum cai eta. Aduh jagna aya hayang ge kopi kapal api. Cek malaikat pabrik kapal api lagi geus eueuh. Wah geus ulah jaritakeun kopi, susu aya ge cap bendera ya weuh. Tuh aya ge susu di Sarwiti deuleuh Gusti atuh. Ngale tuh dina susuna Sarwiti nu mana eta nu sok kusia ditumpakan teh embung lamun eta lembung kenyot kusia nanah meureun ka mah heuh yang sia eta kenyota dahaga lain ngeunaheun ka awak endahan kaluar ti sabulu-bulu getih wah geus cek aya balikeun deui bae ka neraka nu tadi. Ieu mah sugan teh ngeunaheun jaknya rada tiis panas luar biasa dikaluarkeun dibalikeun deui ka dieu satungtung encan beak dosana nu iman nu mabok nu zina nu ngabunuh diseseh dibersihkeun heula digodog disate di dinya terus mungkin 100 tahun 200 tahun 500 tahun 1000 tahun. Kakara kurang katoel ku seuneu urang bae ge kembang api na neraka seuneu urang teh kapan ngahumuririna ge luar biasa makan anu kabeuleuh mah teu kuat aku panas paeh pandi ditu mah paeh. Ieu lah sing hade nu nuturkeun ka setan anu setan dijadikeun pamimpin melalui dukun-dukun urang nuturkeun ka dinya melalui tukang taroh urang percaya ka kadinya atawa setan ajakanana dituturkeun ku urang melalui syahwat ditumpakan syahwat nyana noelan ka urang ayo terus kepar ya mabok ya zina ya judi ya maling korupsi dan lain sebagainya nyalahgunakeun hukum dan lain sebagainya ieu engke annaru maswaakum khalidina fiha illa masya Allah dikaluarkeun salat teh suga teh digeunahkeun dipindahkeun kana leuwih dahsyat
aya dibere nginum suka teh mah ngeunaheun horengana leuwih cilaka dikembalikeun deui ka neraka. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Inna rabbaka hakimun alim. Sanyana pangeran anjeun Muhammad hakimun, sangat bijaksana terhadap makhluk-makhluknya. Ngadamel makhluk, ngadamel pagawean dan lain sebagainya. Alimun, maha uninga terhadap makhluk-makhluknya. Tinggal sing hade ya urang kuari, kurang kumaha. Kanjeng Nabi dilahirkan di tengah-tengah masyarakat anu keur jahiliyah. Alhamdulillah nyaritakeun pangeran nu asli bahwa pangeran teh huwallazi khalaqas samawati wal ard. Datanglah ka urang para wali-wali Allah. Asup ka jero hate urang alhamdulillahirabbil alamin. Diteruskeun ku para ulama warasatul anbiya cek Kanjeng Nabi. Ka ulama maot teh lanur. Henteu diwaris, teu ngawariskeun kana harta. Ka ulama ngawariskeun sote ilmu. Al ulama warasatul anbiya. Nu neruskeun sejarah, nu neruskeun dakwah Kanjeng Nabi, nyaritakeun Al-Qur'anul Karim, nyaritakeun hukum wajib, haram, sunah, makruh. Ulama-ulama nu dakwahna lillahi taala. Sampai ka urang kuari alhamdulillah kembangkeun melalui maulidan, melalui rajaban supaya nyahueun alhamdulillah. Satu sisi Muhammadiyah Persis PKS ngalarang kajen teuing urang mah terus bae supaya mantap iman ka Kanjeng Nabi, iman ka Allah Subhanahu wa taala melalui mana bae geus perkumpulan majelis taklim hayu eusian dakwah asup ka jero hate alhamdulillahirabbil alamin. Ieu mah nu bakal dibere lahum darus. Begitu ngagilek saeutik yang boga motor ku ari ngredit Darussalamna leungit tinggal ieu tadi ta annaru maswaakum. Nu ngredit tidak terkecuali siap dikejeburkeun ka neraka jahanam. Alhamdulillahirabbil henteu ngajar awab sia. Berarti sia ye nu ngridit ye. Kurang kumaha Al-Qur'an. Masyaallah karim. Ih sararieun. Mabok annaru maswakum lantaran ieu setan dituturkeun. Zina annaru maswakum nuturkeun syahwat. Kadukun annaru maswakum berikut jeung setan-setan jeung jin-jinang ke. Bareng ke urang di neraka jeung jin. Kurang ditanya jin atuh sia kunaon atuh ieu kunaon ngaganggu aing. Atuh sia teh kunaon daek bae. Lain kitu atuh ngaranna ge kamu mah jelema bodoh atuh aing kanu pinter hese atuh sia mangsa aing. Kitu aing greget teh geus atuh aing ge sarua panas geus ulah ngomong. Geus urang ayeuna mah ki gogolotrokan geus ulah masalah. Lain kitu jin atuh setan tadina tuh kunaon ih atuh emang aing mah kos kitu tiba lagi. Jadi sia kafir apa henteu? Henteu mah sia bakal aya harapan cak setan teh cak jin. Jin sarua aing ge. Ngaruang bareng kayak ka surganya. Geus inden sia geus inden. Sakieu keur panasna inden. Jin ge seuri di jero neraka. Sia teh aku nuturkeun ka aing atuh. Aya ka dinya tukang dakwah ka neraka sarua bae. Setan sia kunaon aing Qur'an di aing hadis aing di aing aju Qur'an. Kiai teh ilmu di kudu daek atuh ditu atuh sia teh aku nutur-nutur aing atuh emang ieu pagawean kos itu gelut cenah di jero kiai jeung setan gelut cak malaikat ulah gelut lain waktu gelut ieu mah geus geura nikmati ye annaru maswaakum dipisahkeun ku malaikat ulah gelut suhartina gelut di dieu geus bari sabaraha lila kiai di dieu teh menurut malaikat di ditu atau 100 tahun. Oh, kebal kaya eta kiai. Guys. Neangan tempat nu istiqomah geus lah teman. Aduh, isti. Sieun jasa tahyalah inna rabbaka hakimun. Wa kadzalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dhum bima kanu yaksibun. Wallahu alam bim maradi wa kadzalika kama matana
sakumaha kami geus jenangkeun usatal insi wal jin ba'dhum bi ba'd silih nyokot kasenangan jelema nu marasiat jin nu maksiat antara jin jeung manusia jin ka manusia manusia ka jin ketika manusia ngiblat ka jin eta teh adalah keur nyenangkeun jin nyenangkeun ka manusia lantaran dituduh-tuduh kudu kieu kudu kieu kudu kieu atuh jin teh kulantaran dituturkeun ku manusia nyana ngarasa senang deui nyana bebeja engke ka kaumna jelema nurut ka aing ku aing dipegol-pegolkeun jelema nurut sebunga amat lain bunga-bunga di urang mana eta bojong kayaknya aing diundang deui ku yana ayo aing senang jasa kira senang jasa jana lamun ka mamana kudu lapor wae ka aing cieun jasa ka aing bloon henteu teh urang lamun dideuleu ka jerona nu sok ngemat jin kos kitu nyana balik ka ditu ka nagarana seserian senang aing malah aya kiai anu nurut ka aing tah tadina nyana urad wiri salah lain malaikat tuh datang rombongan aing nu datang atuh ku aing kana ku ari geus anak buah aing mati ahli hikmat aya ti pedagang aya ku ari tuh dua eta anak buah aing tolol tajin susurian bae aduh Gusti Allah aing ajak atuh jak baturna pan aing ge can boga perusahaan ayo aing diajak sia ieu bojong tah tadi Cikupaya tadi teh sok ngemat-ngemat sok urad wirid bae ti penting teh deukeutan ku sia geus kudu proyek aing bae sia kadinya geus tapi sia kudu mayar ka aing tetep uang jago jadi sarua make uang jago segala aduh ayat aja keur ngawirid bae mulai hadir ditepak-tepak saya tak ulah sieun rada kebencong-bencongan gitu sial lu datang dah wirida kurang hebat beureun ieu menyana kurang mantep nu datang bencong tolol ulah sieun tetep sia kuari mah geus lulus ya di mana-mana ganggunakeun kemat saha di dieu ngaranna aing Nirjan mah Haji Nirjan tuh mah ieu mah Nirjan kos suara udah jadi kieu aing kungsi edan aing mah aya nu waujin edan tenang ke meme kula aya anak kula heula saha ngaranna Cunghin mah dan itu Cina emang keturunan Cina ya mantap loba tuh ngemat di Cina ya datang bahasa Cina tak kos gitu siapa dengar dia gitu sararia aja saja iya lu kali wa kadzalika sakumaha jin jeung manusia anu barasiat yeun kasenangan nyana papada nyenangkeun manusia nyenangkeun ka jin ka setan lantaran dituturkeun jadi senang setan kitu kene manusia lantaran nyana teh geus diaping ku jin ku setan senang manusia seperti aya nu nuduhkeun percaya bae ka setan jeung jin teh jin senang dipercaya deui macana usatal insi wal jin ba'dhum bi ba'd nuwalli ba'dadh zalimin ba'dha cek Gusti Allah teh kami ge sarua bae deui nyin asih-asihan nyin sosobatan nyin daerah nyin wilayah ba'dadh zalimin ba'dha sebagian nu zalim kabeh kana sebahagian deui mayoritas di kalangan pemerintah
pemerintah tek ningali masyarakat loba anu mararabok, loba anu zinah, loba anu maling. Pemerintah makin jadi-jadi dimimitian kulurahna nu teu beres. Naik ka camat-camat lagi sarua sebahagian camat aya nu bisa dikolingan kulurahna. Naik ke bupati nage atuh tadi nagehnya na beak jadi bupati nage sekian M. Ketika jadi bupati kalkulasinya na mimiti narik modal heula kadua kadituna hayang untung berlipat ganda, berarti korupsi. Saha eta nu nitahan kitu ajaran Islam mah ketika jana kembali ke ajaran Islam nya lagi ngerajen hatena, tapi pan setan numpakan bupati, numpakan wali kota, numpakan gubernur, numpakan menteri, numpakan presiden. Iya Qur'anna sakedar nyahokeun bae. Sugan teh amat teh ditumpakan ku jin jeung setan eta pamarentah. Tah Qur'anna wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimin ba'd. Masyaallah. Lamun nyana sadar ketika ngadayekeun urayat Al-Qur'anul Karim ti kiai anu lempeng menuju Allah ngerenyet sarua hatena. Nyana ge datang ka imah aduh salah ngagunakeun aing teh aya tanah nu 5 kali dijual ku aing. Aduh pusing nya. Engke di akhirat aing kumaha ieu? Bener ge cek bupati tenang sama urusanana. Gak tinggal takol bae ku orang bosna titah mayaran deui nu geus dibayaran hayang aman bayar deui aya nu 3 kali mayar bos teh apa mesti kitu cak Al-Qur'anul Karim kongkong balingkong sarua bae nyen persekutuan jana jeung cabat jeung bupati andai kata kitu misalna tapi sigana teh jauh ti kitu. Nah mulai ku ari merenung nyana aing ieu ambal aya mobil mah hayang nanaon ge bisa ieu aing yeuna naon ge bisa tapi engke di akhirat kumaha keur lempeng hatena jos sinirjan cengeng lurah cengeng bupati cengeng jangan begitu ini kan zaman internet masa baru segitu aja nanti selesai menjabat tobat no problem jurig sebagian bahasa Inggris tolol tah. Ayo bae heula ku ari mah mompang-mompang heulana engke geus teu ngajawab mah hese. Itu cenah loba anu di kandangan. Alah soal di kandangan mah bagi doang ke jeung polisi. Bagi doang ke jeung hakim. KPK disogok geus, main sogok-sogokan, no problem. Sial tah tahan goblok biasa. Masyaallah ya terus ya. Merenung hanya 10 menit. Tapi setan numpakan terus ngadaku setan keluar deui jeung babaturanana hei berak selesai itu di ditu encan geus selesai asal aya SPP teh bae teh kudu aya aja BJB geus ngaran saha jieun ku sia atuh SPP teh angger bae ditandatangan engke ketika beres itu nyana itu naon kitu nu bogana kata geus nu bogana engke bayar deui ulah SSC ku ari mah jieunan bae geulanan numpang beungpeun hayu bae geulana engke kumaha eta lamun ka ditu atuh bupati teh geus aya di leungeun aing tenang nya asal boga bagian bae menta 30% ka aing nu bener sih kiai ya kira-kira lah gitu yang penting aman bae ayo bae geus selana ketika ngadenge deui suara Al-Qur'anul Karim asup ka jero hate nyana cerik di jero kamar merenung deui bae setengah jam nyana merenung sah pamajikanna ge ka kunaon sih berenang teu kunaon ada parusing be saeutik keluar deh budak beres kan atuh siapa sih boga pagawean sakitu ge hararese mumpung yang jadi lurah hararese amat sih lurah geus boga sabaraha pamajikan ulah ngomong-ngomong nu geus adi kawin bae yang 7 emang meunang cak Al-Qur'an ulah ngomong make Al-Qur'an da duit teh gerang maling mah tuh kudu make kos kitu tah ngaranna doang teh mah ditikah ge anu di luar eta ge loba keneh geus ulah teh urusan aing teh mangke dia jeung malaikat aing mesti wau jeung malaikat setan bisa aja setan numpakan kana di moal digusur ku KPK lamun teu milu jeung setan geus sabaraha di zaman kuari di SBY BG anu mengarah ka nyana geus aya tapi nyana kan bisaan sebagai sakumaha baheula geus mengarah ka Soeharto na bisaan
dan lain-lain sebagainya terus baik. Iya horeng Al-Qur'an ieu mah keur nyaritakeun Quran sugan teh eueuh di Qur'anna. Horenganan ieu talar ieu Al-Qur'anna ieu talar ge abeh kapanggih urang jeung lurah jeung camat jeung bupati bacakeun ayat ieu sia mun teu dirampe. Kadzalika bacakeun ieu Kipunoli di ditu di pendopo ieu. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun. Lain ka nyana bae kakamehan ngan nyana anu digigireun kula. Nyana bae geus diseuseuh ku aing sia. Nuwalli. Padahal loba lain nyana ge tukang dakwah. Teu waranieun nyana ieu ngomong di hareupeun bupati mah beus teu dibere. Bedakeun ieu nuwalli ba'dadz zalimin ba'dha. Masyaallah karim wa yadkhulu fil ayati jami'u may yazlimun nafsah. Dina ayat ieu teh asup jelema nu ngazolim ka dirina sorangan dibabawa ku setan aw yazlimur ra'iyah atawa ngazolim ka rakyat. At-tajir yazlimun nasa fi tijaratihi as-sarik yazlimun nasa fi sarikatihi as-sultanu yazlimun nasa fi sultanihi. Pedagang ngazolim ka masyarakatna ku cara dagang nanyana ngabohong terus-terusan timbanganana jang meuli manu ieu jang ngajual mah nu ieu nyieun keuntunganana lain 50 deui 100% teu bah teu nanaon ngandeulekeun ke di akhiratna eta kapan dibawa ku setan kan aya perdagangan teh nulungan masyarakat nu butuheun kangkung aya di nyana katulungan ka hayangna dengan harga anu selaras kan ngeunaheun masyarakat butuheun piring di dieu aya nu dagang piring hargana akur jasa jeung pasaran kan ngeunaheun masyarakat butuheun ieu teh aku benda eta masyarakat butuheun kura gaji masyarakat butuheun aya nu ngajualna kan ngeunaheun sesuai jeung aturanna ieu mah henteu. Wah komo nyokot kita nyung priuk langsung ti dituna ilegal barangna teh watuh sangeunah-ngeunahna kitu keneh rokok dan lain sebagainya teu aya perpajakan dijieun ku nyana pajakna sebab nyana wauheun jeung menteri perpajakanana nyokot ilegalna ku nyana diteundeunnan di dinya sabungkusna bisa-bisa manehanana meuli teh hanya 2.000 3.000 dijual ku nyana 10.000 15.000 endeu kumaha coba emang aya kieu nu kasih loba omong sia mah teh rahasia perusahaan kok kieu nyaho bae atuh aing pan di jero eta atuh kieu ge ka neraka ulah loba omong kumaha ieu tajir komo soal beli jual beli tanah dan lain sebagainya komo tama jual beli soal showroom komo tama jual beli soal ya Allah ya Rabbi ieu goreng aya di dieuna ayat eta diterangkeun ku Kangjeng Nabi at-tajir yazlimun nas fi tijarati pedagang zalim masyarakat dengan dagang as-sarik yazlimun nas fi sarikati tama jelas penyolong eta mah geus jelas mah ngazolim manusia ku nyolongna ieu as-sultan yazlimun nas bis-sultan pemerintah ngazolim ke masyarakat dengan kasultananana dengan jabatanan teu nyaho-naon rakyat mah tita ieu hasilna bawa ka ditu semestinya dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat tetapi kan ieu mah teu ka rakyat mah sabaraha jalan di kumaha duit lain sembarangan loba jasa di Kabupaten Tangerang tapi aya pernah selesai jalan jauh ambualaya duit mun kudu kukura dicaritakeun mah lain kudu ku aspal di aspal lagi ku perak bisa sebenarnya mah lain lalagaan masyarakat kesulitan teu kudu dagang cokel perak wae di jalan jual rapih kabehan teu kumaha deui pohara jasa pendapatan APBD Tangerang teh kitu keneh kota kitu keneh Serang komo urang mun nyaritakeun Banten hasil di Kesultanan Masjid Banten leuwih gede hasilna per bulan dibandingkeun jeung APBD Serang emang kumaha gitu dikamanakeun eta duitna iya as-sultanu yazlimun nas bisultan masjidna kitu-kitu bae makamna kitu-kitu bae kok gedean pendapatanna leuwih tibatan APBD Serang. Masya Allah, deh kumaha nu mentak perebut kerajaan di ditu, nu ieu menang, nu ieu eleh, ke ieu menang, ieu eleh, terus disidang. Henteu mikiran nu sabenerna anu dikembangkeun ku Sultan Banten teh baheula teh naon nu sabenerna kok bisa jadi raja.
ilmu kesultanan naon atuh eta bae teangan ilmu kesultanan perlu riadoh perlu guru ka mana kudu guruna lain kudu hantem-hanteman model kos kitu ieu mah keur carita wa kadzalika nuwalli ba'd zalimina ba'd pemerintah ngazolim dengan kepemerintahanan geus karasa ku urang duit anu diangkut ka ditu sabaraha nu dikembalikeun sabaraha gecerit rakyat mah buruh bae geus ka mana mesti atuh ieu teh pancena aya pemerintah teh pengurusan rakyat kami sebagai buruh di Jawa Timur di Jawa Tengah di Jawa Barat datang mesti ka mana tuh kami minta perlindungan anak pan beuteung kami mah laparnya nama pan naik mobil pancena ieu teh negara hukum aya pemerintahan anak kami lapor ke pemerintah dikembalikeun deui ka rakyat kudu kumaha tuh aing jeritan buruh geus teu didengek jeritan fakir miskin, jeritan dan lain-lain sebagainya. Iya horenganan ieu mah keur nyaritakeun ayatna as-sultanu yadzlimun nasa fi sultani. Lamun atut makena seragam 1,5 miliar pakaianana, kok aya rakyat anu teu dahar. Atuh bere bae tah secuil mah atuh. Teh kadinya. Deuk kumaha atuh. Hantem-hanteman amat. Lamun dicaritakeun mah kula ka Pangalongan, kabeneran kapanggih jeung anak anu boga perusahaan batik anu baheula bapana teh ieu khusus nyeunan batik jang keluarga Soeharto. Kula nanya berapa duit situ waktu di zaman Soeharto batiknya itu per orang. Itu harganya ada yang 500 juta. Batik 500 juta. Sampai termurah batik itu 100 juta. Tama teu kudu aya ASEAN beureunya. Urang mah pan ku ari hareudang yang batik tinggal batik. Ya nama nu kamari kapanggih deui tah jeung perusahaan anu sok dah geus teh eta hargana termurah eta 5 juta termurah teh 5 juta aing mah kumaha heran aing mah make eta gaya jasa beureunya. Gaya jasa beureunya. Geus kali itu da teu kudu dicaritakeun 100 juta, 200 juta, 300 juta, 1,5 miliar. Mentak eta atut teh sabeuleugeuh awak pakaianna 1,5 miliar encan jam, encan cincin, encan kalung. Jadi lamun jeung kalung, jeung ieu eta sabarahaeun. Sementara di satu kangeunnyana aya kene masyarakat nu teu dahar. Ya Allah, eta keur carita di ditu. Gua di Tangerang mah bejakeun ku aing. Emang kurang gitu aing kabere pan. Bener pun. Ayat Gusti Allah ku kebenaran jasa fakadzalika nuwalli ba'dadz zalimin ba'dha ya Allah bima kanu yaksibun numantak kaditu cek Ibnu Abbas teh idza radhiyallahu an qaumin wala amrahum khiyarahum wa idza sakhatallahu ala qaumin wala amrahum syararahum. Pemerintah tergantung rakyatna, ulama tergantung rakyatna. Nu paling pertama sabenerna mah rakyat, sebab rakyatlah anu minta diurusan. Ieunlah perwakilan. Setelah perwakilan ngerancang undang-undang, nyeun angsongkeun ke eksekutif pemerintah. Pemerintah lah nu bakal ngalaksanakeun. Berarti kan timbul ti rakyat. Sarua baik di negara demokrasi maupun di kerajaan rakyat aya usulan ti rakyat ka rajana iyalah mesti diselesaikan. Jadi raja menyelesaikan jeung melaksanakan dan melesaikan hasil daripada inspirasi rakyat. Jadi rakyat nu sabenerna mah nu pertama nu kadua adalah pemerintah, katilu adalah ulama. Idza radhiyallahu an qaumin di mana Allah ridwan ke masyarakat. Wala amrahum khiyarahum. Allah selalu ngutus pemimpinna pilihan. Rakyat musyawarah, ieu negara urang beberes yuk. Urang ngajadikeun presiden. Presiden teh kan geus aya di ditu teh endek aya ti Nasdem aya deui ti Hanura aya deui ti Golkar aya Ical. Kan aya deui anu geus jemroh santai siapa nu nyaho aya deui Hanura hati nurani rakyat masyaallah ngeunaheun kadengena Wiranto eta mah aya deui eta minantu Soeharto saka ngaranna
tuh siang geus kaberekan jadinya ho. Aya deui nu sok mau gitar teh ya. Hanya gitar tua. Eta jadi presiden. Hayu tah loba pikiran ku urang. Kemudian muncul deui ku ari Jokowi. Tah engke bakal aya muncul deui ke wanita. Sanajan dilarang ge, ieu ku ari keur digodog. Walaupun ku kumaha ge. Sementara ku ari geus diperbolehkan wakilna ti Chinese. Jokowi wakilna Chinese temen paeh pannyana nu naek. Presidennya gitu kere undang-undangna baheula kan teu meunang non muslim jadi pemimpin nomor 1 nomor 2. Tapi ku geus dimimitian ku Jokowi. Lamun engke kajadian ka ditunda bakal kumaha dipimpin ku Cina, aya kiaian di jerona, aya ustadan di jerona dan lain sebagainya aturan-aturanan geus. Nah, ketika Allah ridhoeun ka kaum deuk nyeun karidoan Allah engke bakal ngutus seorang pemimpin modal kamari dat Gus Dur kuat jeung teu kuatna lain urusan. Tetapi ketika Allah bendueun wa idza saqatallahu ala qaumin walla amrahum syararahum nu bakal naik jelema-jelema anu kos kararitu bae. Eta teh kapan calon pemimpin urang can meneliti kumaha salatna walaupun urusan pribadi. Tapi kan barometer kumaha zakatna, kumaha puasana. Eta kan jak urusan dirina bae ge geus bener apa henteu. Ieu kan urusan halayak rame sa Indonesia. Jadikeun barometer kepribadianana teh eta kos kitu. Walaupun cek sebagian itu urusan sendiri, urusan pribadi tawa jangan tapi kan leuleuh pribadina heula. Lamun pribadina bae geus maling atuh ka urang mah dicok-corokan. Tinggal pemimpin. Nah, tinggal kumaha ieu kahareupna. Artina Allah ridhoeun apa henteu sih ka negara urang, rakyat Indonesia. Ketika nu muncul nu kararitu bae, berarti Allah can ridhoeun. Bendueun Allah ka masyarakat. Ketika Allah bendueun, tungguan siksa Allah ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon. Tinggal kitu bae, iyalah wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'd. Kitu keneh sakumaha nu tadi jin jeung manusia pilih nyieun kasenangan nuwalli ba'daz zalimina ba'd. Kami nyieun kekuatan, kami nyieun sosobatan, kami nyieun wilayah, kami nyieun pamimpin nuwalli ba'daz zalimin sebagian zalim kana sebagian deui nyieun persekutuan, nyieun persengkokolan antara nu zalim jeung nu zalim. Partena partai zalim didukung ku nu zalim. Organisasi zalim didukung ku nu zalim. Tunggu tanggal maena, tinggal tungguan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dek kumaha coba di harapan orang kumaha sebagai masyarakat Indonesia, bagian daripada masyarakat Indonesia kula ikutlah memikirkan saha atuh neuk nararaekna ieu. Da aing teh pan berakyat. Nah, alah ulah didenge cenah kieu kos kitu sabodo aing mah didenge teh didenge tapi kan mikiran. Mata kieu loba nu ngadaengkeun kula mah kumaha cak kiai bae cenah mun cak kiai kadinya kumaha tah ieu geus aya ieu lumayan ieu jang jual beli ieu. Nah, lumayan ya asal geus aya suara kitu bae kula mah nungguan kiai cak kiai kadinya cak kiai kadinya geus atuh tenang aing can diberena naon. Oke, lamun gede sia ge dibere, sia mah saeutik bae. Aing nu gedena. Emang kumaha gitu? Pan ieu. Ba'da zalimina zalim aing termasuk jelema nu zalim, atuh zalim deui ka sia. Ieu mah teu barenna ieu mah. Nuwalli ba'da zalimina ba'd. Moal bisa nyara korupsi lamun teu persekutuan jeung teu persekongkolan. Moal janang mabok lamun eueuh batur anu sapa godos. Nu mentek ka dituna teh man ana zaliman sallallahu Allahu alaihi. Jelema nu nulungan jelema nu zalim deleukeun bakal dilindih ku Gusti Allah kadzalimanna dadag eta. Jelema ieu partai la zalim. Kuari ngadukung ka nu zalim bakal kabagian ka zalimna. Kiai kuari ngadukung ka dinya deleukeun kahirupan kiaina elmuna moal manfaat kajen ku kumaha dipaksakeun sebab nyana geus dulungan jelema zalim sallallahu dilindih ku Gusti Allah. Oh sia ngadukung ka dinya lain ngadukung ka syariat geus tuturkeun ku sia berarti sia teh nuturkeun syahwat anu tumpakan ku setan. Hayu tuturkeun ku sia boga mobil mah boga motor mah kehilangan mutiara nu tadina ngaji di majelis salim aya 100 200 kuari tinggal 15-an haju kuari hujan diprekeun ku nyana prek kagok tuh kan kos karitu ieu akibat naon dieu tutulungna ka mana hadis ieu teh nyokot tina ayat eta man aana zaliman sallallahu alaihi tunggu tanggal mainna mata urang eundeuk
ngadukung si eta aing cilaka moal ngadukung si eta cilaka moal kudu kadinya lah teman-teman urusan penting macam nak beli mobil ai kadinya urusan nama tolos taringgalkeun ku santrina bebeja duh tadi macam santri aya bae 78 wari aya 20 ge bangun deuk baralik bae kudu bebeja da ka ditu ka bupati ih masuk gitu cenah emang aing mah kitu emang jadi sasakala saya teh kos kitu eta sasakalana gara-gara ngadukung kos gitu salah berarti nuturkeun syahwat setan berarti babaturan jeung setan ilmu Allah moal daekeun ngahiji jeung setan tinggal kitu bae mun ditoknolkeun ieu ayatna ieu kakarak sebahagian numantak annallaha iza arada bika min syarran wala amrahum syararahum di mana pada dek ngahancurkeun masyarakat budaya jeung agamana nu maruncul jadi pamimpinna engke bakal nu garoreng bae dipilih ku rakyat beuki hancur beuki goreng tunggu tanggal main siksa ti Gusti Allah mantak loba kiai kok salila ngajabat SBY keur carita loba amat siksa kula tidak ngomong ieu mah carita-carita ti batur wallahu a'lam kumaha cenah kieu wallahu a'lam geus kitu bae pokona mah nu jelas mah kaharep heula nu geus bae heulanan ieu nu kaharep nu bakal calon pemimpinna bejakeun ke masyarakat siga dek salah milih emang kumaha kitu ulah salah nutu merek udah pilih sia mah bloon sia deuleu Abu Rijal sosok Abu Rijalna deuleu zahir jeung batinna dan lain sebagainya oh ceuk kiai mah nurada we atuh nurada mah eta nu jenggotan aduh sia mah cocok bae tolol wa kadzalikan wali ba'd zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun silih dukung nu zalim jeung nu zalim deui silih ajukeun nu zalim jeung nu zalim deui persekutuan jeung persekongkolan bima kanu yaksibun kana naon nu kumanehna diusahakeun akhirna terjadilah seperti kos kieu ieu teh ku rakyat keneh bongan urang milih si eta DPR-na bongan urang milisi eta DPR-na panjana nu deuk mamawana ieu nagara teh pemerintah nu bakal ngalaksanakeun anak kiai ilu ngadukung ajur kabeh wa kadzalika sakumaha jin jeung manusia anu persekongkolan persekutuan nyeun sesenangan dikanarakakeun sarua rakyat jeung pemerintah nage anu zalim bakal akur sarua annar maswaakum khalidina fiha na'udzubillah min dzalik mantak mah hese teh jadi kiai mah sanggeus da cicing di imah keur mondok mah ngaji amil jerumnya bisa ngaji alfiah juar pak belum bisa naik guritul usul kudul juman naon kita jamal jami alhamdulillah naik samsia kudu bisa maca tafsir alhamdulillah jadilah ka imah magahan ngaji masyaallah mantep ternyata teu boga pagawean batin didatangan ku lurah datangan ku camat datangan ku bupati oyag hatena milu ngeungkeui ka ditu eureunnan jadi kiai pagawean kiai teh ya raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar urang balik cek Kangjeng Nabi teh tina perang leutik menuju perang gede balik di pondok tas perang jeung hawa nafsu di pondok teh ngaji gadakom 10 tahun 15 tahun balik ka imah raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar kudu boga pagawean batin di imah teh atuh teh ketika jeung tatangga teu ngondang tiis alhamdulillah ketika aya batur nu ngomongkeun alhamdulillahirabbil alamin ketika aya batur nu nyaci maki alhamdulillahirabbil alamin kok kiai alhamdulillah aing mah teu rek ngaharep ka sasaha da deuk ka Allah tiis aing mah batur deuk kumaha ge aing mah sabodo bae nyarekanan ka aing hege gae ja aing teu salah-salah teuing batur nyaci maki ka aing hege bae batur deuk kumaha ge hege bae tatangga sekitar ka aing mah ja aing mah teu rek ka manehna deuk ka Allah teangan ilmu nu kitu geus boga pagawean penting hudang tafakur salat zikir geus tentrem kiai teh lain haju mimilu ka golkat na'udzubillah min zalik wa min zalik mun aya geus kiai nuturkeun golkat na'udzubillah min zalik wa 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 min zalik naon eta kunyaho jerona ente mah teu pernah nyaho dongeng geura jeung nu dilaluhur dongeng geura teh lain eta bae berbagai partean anu aduh teu bareres ieu keur carita dek dukung mendukung kudu nyaho posisi kiai di mana ayana
tah nu bagus banget ngadoakeun bae kiai mah tuh boga pagawean sorangan zahirna magahan ngaji batinna keur ka Allah tentrem ngeunah tapi lamun zahir jeung batin ngahareup ka santri ngahareup ka masyarakat ngahareup ka pengajian zahir jeung batin cilaka zahirna ngahareup ka masyarakat teh keur ngaji batinna mah ka Allah hayang meunang ridho Allah ketika aya nu teu ngaji-ngaji kajin ketika aya nu ngaji bae di hadapan tanggal lamun no problem ketika aya nu ngaji di majelis taklim tapi nundutan bae masalah enggak sama urusannya anak urusan urang mah ngaji bae nyampekeun hate mah hayang meunang ridho Allah teu hayang dimulya-mulya teh tah eta kakarakos kitu jadi geus boga pagawean anu leuwih berat tibatan partai batan organisasi ka Allah ngaleungitkeun nafsu-nafsu nu tadi nu jadi kendaraan setan ilah supaya ulah tergelincir lamun kiai geus mengarah ka dinya insyaallah ke rakyat mah nuturkeun ka kiai yuk urang jadikeun ieu presidenna ieu nu mata kabeh ka kiai bae ieu lumayan nama gitarna kolot ieu ayo sakumaha jin jeung manusia anu tadi silih sesenangan dikanarakakeun ieu ge sarua ba'do zolimina ba'do sarua nyeun persekutuan persengkokolan baik organisasi nu teu ecreug partai nu teu ecreug pemerintah nu teu ecreug didukung ku rakyat nu teu ecreug sarua nu teu ecreug pada nu teu ecreug deui wa kadalika sarua annaru maswaakum khalidina fiha na'udzubillah min mudah-mudahan urang kabehan dibuka mata hati urang sehingga nyaho kana bener jeung hak urang bisa ibadah ka Gusti Allah nuturkeun nu balalener melalui syariatna ngaluarkeun anu zarolim nu diajak ku setan-setan sehingga urang maut husnul khotimah amin ya rabbal alamin ya ma'syaral jinni wal insi wallahu a'lam bissawab.